Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Panisa, wilujeng patepang lawung Pak Amrok Tiongkok dina Bewara Basa Sunda TV. Dinten ayeuna tongkosna sareng simkuring Nia Ramadhani, Simkuring Nel Herlisa. Simkuring parantos nyiapkeun bewara akurat yang aktual pikeun urang Sunda sapertos pertos Banjar. Kanggo bubuka pemirsa ieu bewarana. Pamirsa, banjir ngalanda wewengkon Kabupaten Garut mulai ngaageungan. Banjir ngalanda wewengkon Kabupaten Garut ayeuna mulai ngageungan. Dugi ayeuna tos aya sababaraha kacamatan nu kakenaan dampak budalna cai susukan Cimanuk. Santos ci hujan nu lumangsung turun ageng ti sababaraha dinten kaliwat. Akibatna, dina bencana banjir di Garut, saeutikna ngakibatkeun karusakan di 7 kacamatan nu aya di Kabupaten Garut. Dumasar kana data nu aya, banjir bandang teh eta teh mangrupakeun banjir anu paling ageng nu pernah di Kabupaten Garut. Pamirsa, urang sambungkeun wae sareng reporter urang saderek Muhammad Ramad. Simkuring Muhammad Ramdhani ayeuna nuju di tempat pengungsian. Cek keterangan sababaraha warga sebab banjir bandang di Garut teh nyaeta kulantaran ayana sawatara masalah ngeunaan tata kelola daerah. Hulu susukan Cimanuk nu aya di Kabupaten Garut. Di dia aya sababaraha warga urang tiasa naroskeun ngeunaan kaayaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sareng saha? Sareng Pak Bakir. Oh, nya Pak Bakir. Sareng Pak Cepi, kumaha kaayaan warga anu kena banjir ayeuna teh? Mohon kaayaan saterus warga ayeuna mah sementara ngungsi heula di tempat ieu mah sareng seueur korban jiwa nage. Oh gitu, mohon Pak Bakir abdi tiasa terang banjir ieu ngakibatkeun sabaraha korban jiwa. Eta banjir teh saeutikna geus ngakibatkeun 26 orang korban jiwa peks sareng 23 orang acan kapanggih. Oh hatur nuhun pikeun bawarana sakitu laporan simkuring Muhammad Ramdhani di lokasi tempat pengungsian Kabupaten Garut. Hatur nuhun. Pamirsa, sakit-sakit wae warga simkuring anu tiasa didukikeun. Hapunten bila aya kalepatan sareng kahilapan dina cariosan arurang. Simkuring baris amit mundur amit mumpung. Hapunten anu kasuhun bilih aya basa anu teu loyu sareng undak usukna. Piluh luhur saur bae dicarek kumaos sanes ahna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.